bat ninggal anu hibar dina pucuk batu agung. Kantenan sim abdi teu kinten hemengna ningali cahaya aheng. Margi eta anu ngagebur teh sanes cahaya alam lahir. Enggal abdi nyirorot kasondong kamparan nuju menekung munajat kanu kawasa. Kamparan leres ge abdi jin anu ngagem agama Rasul nanging rumaos balilu seueur katuna. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda. Jalan satapak nu biasa disorang geus beak kaditu nama teu ilahar ka sabaku manusia. Wungku leuweung anu remet kawas jadi sasmita dina lalampahan anjeunna. Anjeunna geus ngantunkeun alam karamean tempat pabuaran lumrah indit nyorang ka penasaran. Anu matak kahayaan anu sakitu brawesna teh teu matak kedag kana manahna. Jongjon bae anjeunna angkat paribasa nete akar ngumbincangkar seseleke dina cadas nu laleueur. Sora lutung meni harus patembalan mata kelar berjongjon mindeng asa kagebah aya nu ngagarapak oreng cangehgar nu kagamahan hiber ngayapak teu jauh leungit deui dina rembetan. Tungtung nama cunduk kanu dituju kana pucuk batu agung tempat anu pangluhurna. Awas kamana mendi lebah dinya ngan bangsa tangkalam peni jeung harendong. Dina cadas narangkod lulukutan. Lebah anu nang tawing aya anu nyegog eta teh lawang guha. Wajehna keur nyamuni saurangeun. Hareupeun lawang guha dina batu anu demprak anjeunna ngadeg mayun nyela bumi neuteup ketinggalian anu gumlung gamlang. Kapan itu sagara herang pakuwon ibu ramana. Didinya mah ngan leuweung jeung tegalan bae. Selang-selang tinggurilap talaga katingkang cahaya sarengenge ti kulon. Kitu anu katingali ku socana. Tapi anu kaimpleng kumanahna mah jajaten ramana. Raden Arya Wangsa Goparana anu ditundung ku eyangna nyaeta Sunan Ciburang. Lumeh anjeunna salin agama ingkah tina ageman karuhuna dicipta-cipta kumanahna kumaha lalampahan ramana nyorang patempatan anu sakitu banggana. Mun kurang pager iman mah kumaha bisana dipapantes meureun ramana teh nempuh gunung anu itu ngagulampeng mipir gawir belum kawin mapai sempalan ngupluk ngaplak nya anjog kana kabeurit tempat patapaanana. Moal henteu ngan lantaran geus rengse bebetah dina manahna bae ramana biasa ngababakan teh tepi ka jadi tempat resik di kabetahkeun. Lami anjeunna ngajengjen ngumbar ka kelar ngeung nganteur paninengan angin bae ngahiur lebah lawang guha sorana jadi ngaguruh. Pucuk lampeni anu leumpeuh jadi semu beureum kasorotan cahaya sarengenge. Bugai tina pangabtah anjeunna angkat nitih nuju kana Cinyusu nu ngaburial. Lajeng abdas cai anu sakitu caweningna karaos ku anjeunna lir nyerep kana sungsum balung. Mawahegar calangra. Lajeng natepan dina batu demprak teh nyusul galur karahayuan sumerah raga jeung nyawa. Di harita anjeunna sasat bebetah di dinya beukila beuki pogot napakuran salira. Yangji moadeg turun ka lembur mun tacan kasusul semu can pinanggih raratan ketawakalan. Naon anu disungsi ku anjeunna? Tayalian iwati martabat kamanusaan. Anjeunna
hayang tepi kadinya. Salirana hayang kasurupan bayu pinanggih menang jajaten. Anjeunna geus uninga tina pangawurug sepuhna yen anjeunna teh lain turunan si itu si eta. Estu kokocoran jalma anu galentur. Kapan cenah cek paririmbon anu aya di ramana eyangna teh Sunan Ciburang disusul kapuhu ngembat raratanana ka Sunan Manapiri lajeng ka Sunan Parunggangsa ieu teh putra Prabu Pucuk Umun, putra Prabu Munding Sari Leutik. Putra Prabu Munding Sari teu saha deui kapan eta putra Prabu Siliwangi. Mun rek dikebatkeun nya ka Prabu Anggalarang tuluy ka Batara Wijaya, ka Prabu Sanggawijaya, ka Prabu Sanggawidana, engke nama tepi ka Prabu Ciung Wanarat. Kukituna kamanah ku anjeunna mun aya milik diri anjeunna tangtu mangku kadaleman neraskeun kalungguhan ramana. Tah nya ieu nu jadi kaabot anjeunna teh. Anjeunna teh hayang nyangking kalungguhan lain ngan lantaran keagungan karuhuna wungkul anu kacatur dina galur ngan dumeh rundayan ratu. Anu lain lading ludeng benang nempuh salirana ku anjeun. Ceuk gerentes manahna aing behayang nyangking kalungguhan anu can kamartabatan ku aing. Jeung kudu kitu mah kajen aing tuluy mileuweungan di gunungan. Sabab mun aing kudu nyekel kalungguhan anu luhur bari aing sorangan can tepi kamartabat dinya, aing pasti ngerasa hina. Bisa jadi katembong nama aing agung, tapi agung guluburna wungkul. Mulian bisa kalau, tapi kumaha hati aing sorangan, piraku benang dibobodo. Tah, dina lebah dinyana, aing teu daek nyangking nanaon anu ku aing can kasubadanan. Eta teh nyakeur katengtreman batin aing, tapi lain saukur kitu. Lain ngan keur aing wungkul, sabab aing mun kudu neruskeun cangkingan Kangjeng Rama, hartina aing kudu ngauban abdi-abdi. Euleuh, mana teuing gede na tanggung jawab aing, sabab cek paribasana uteuk tongo walang taga aing anu jadi tanggelanana. Nah, jalma anu can tepi kana martabatna bisa dijieun tanggelan tanggung jawab? Moal bisa, dimanaeun teuing aing baris ngarasa teu manjing, makuta keagungan teh baris karasa logor. Kulantaran kitu aing moal panceg dina ngajalankeun kewajiban. Aing lain tuturkeuneun anu matak jadi kapanggeran keur hate nulian, keur balarea nu aya dina au payung aing. Ana hate henteu panceg, biasana jalma sok unggah pilempangan, nyieun talajak nu lain-lain, anu matak mawa malangsak kanulian. Kitu kamanah ku anjeunna. Anjeunna bagi panteng naneda kanu kawasa, nyuhunkeun pituduh sangkan anjeunna dipaparin terbuka. Bisa unggah kana martabat salirana ku anjeun. Beak berang, beak peuting, kitu bae anjeunna napakuran salirana. Tapi sanajan moho kana kamuliaan batin, henteu cula ari kana kawarasan salira mah. Anjeunna ngersakeun angkat-angkatan dina memunggang mun titingalian keur membeujeuhna dikawaaseun. Kitu deui saban sonten anjeunna sok ngundir pupucukan jeung ngalabubuahan, tuangeun ari buka, ngarencangan ngaleueut madu ba'dana tepan magrib. Hiji mangsa anjeunna menekung dina batu pancalikanana, harita teh waci sariak layung, piripis hujan poyan, mawur pating dumeling. Nah atuh ari kolebat teh aya istri geulis, ku anjeunna diteuteup, eta istri teh keur jongjon bae ningali ka anjeunna. Barang kareret bangun ling semeun, api-api pupat pipit kana kekembangan. Bateku hanteu ceuk dina manahna, tangtu ieu teh gogoda, moal boa ipri anu malih warni rek nyasabkeun ka anjeunna. Anjeunna ngagerkeun manahna, muntang kanu kawasa sangkan ditebihkeun tina gogoda rancangan. Lajeng sasauran, ulah dek ganggu ka kami, lantaran kami mah teu niat ganggu kanulian, bera nyingkah kanu anggang, sabab mun anjeun ganggu ka kami sumalindung ka pangeran, sarta kami percaya moal aya nu bisa ngaguna sika
satungtung kami aya dina panang payungan mantena. Tapi eta nu disangka Ipri teh batan nyingkah mah anggur emok bari timpu. Putra aya wangsa goparana bet jorojoy aya tresna ningali anu geulis calik aneprok dina cadas. Pok ngalahir deui. Nah saha andika teh dititah nyingkah anggur aneprok di dinya. Nun satria anu lineuwih sim abdi teh moal waka nyingkah saumpami gamparan teu acan ngadangu piunjuk abdi. Nyampek atuh geura carita kami sejang ngupingkeun. Gamparan abdi teh nuju ngalanglang marios tempat-tempat anu janten erehan sim abdi. Hatur uninga sim abdi teh sanes Ipri nanging saestuna putri jin wasta Endang Kusuma ratu Ningbang Sajin nuju ngalingling di mega miring bat ningal anu hibar dina pucuk batu agung. Kantenan sim abdi teu kinten hemengna ningali cahaya aheng margi eta anu ngagebur teh sanes cahaya alam lahir. Enggal abdi nyirorot kasondong gamparan nuju menekung munajat kanu kawasa. Gamparan leres ge abdi jin anu ngagem agama Rasul nanging rumaos balilu seueur katuna. Kabita ku cahya galih gamparan sim abdi bade masrahkeun diri. Hoyong diwurukan bag-baganing kemuliaan hirup. Saumpami gamparan teu keur sarampi nganggap abdi bangsa Ipri nya abdi moal kapanjangan moal kumawantun ganggu. Kataji ku pokpokanana putra Arya Wangsa Goparana beuki sidik kanu aya di payunganna. Cek manahna aing teh lain lalaki leumpeuh yuni beunang kapangaruhan ku kagelisan. Tapi masya Allah aing muji karena kabinangkitan pangeran. Kutan aya nu geulis cara kitu dina hate aing teh aya lahan anu hieum tara beunang dicaangan. Nah atuh ayeuna bet ujug-ujug halegat cahaya soca nu kitu meureun eta mutiara biru ti jaladi. Mun hate engkang buana soca eulis teh sarengenge nu ngahibaranana nimbulkeun warna di mana-mana. Bet ku sakedetna terapisan aing teh asa obah. Astagfirullahaladzim. Saterasna pok sasawuran. Nyai putri anu geulis hampura engkang geus langsung saur. Ngan bae nyai teh kaliru ngahargaan engkang leuwih tina mistina. Cenah menta diwurukan bag-bagan kamuliaan hirup kumaha petana da engkang ge hemeng keneh puguh micieun maneh ge kunaon kutan. Jadi nyai ulah deka belejo. Gamparan teu sae ngalaipkeun salira da abdi hamok kalao. Kapan sim abdi teh putri jin ari mungguhing bangsa jin henteu kaalingan ku jirim. Paningal teh nimbus semu teu kahalangan ku cangkang. Nu alus katingali alus, nu goreng katinggal goreng. Kitu gamparan menggahing di bangsa jin. Nyai kumaha bisana engkang kudu ngawuru nyarita ge geuning katutup saur ku nyai. Lain bebenjon puguh engkang teh keur ngilik-ngilik ajian diri ngudag-ngudag gurat awak sorangan tapi can katimu keneh. Meureun kalimpuran kula langse ketenjoan teh teu daekeun cekas bae. Sugan nya ari aya nyai mah engkang jadi nyaho ka awak sorangan aya geusan babandingan. Nu kasep anu kaceluk satria lungguh nu ngantungkul kana elmu tanggah kana panalar teh ari geus tepi kana mangsa mah bat teu sakara-kara. Biasa ngalemu manah anu geulis sarta teu kapalang wani nyumpingan alam kajinan. Mundut nu geulis ka ibu ramana tapi kana takdirna kajodokeun ka putri Endang Kusuma. Geget oleng pangantenan. Dina hiji mangsa aranjeuna keur calik paduduaan carogena pok sasauran. Nyai puguhnya nyai teh geureha engkang tapi engkang teh sanyana asa can apal ka nyai teh. Ceuk nyai mungguhing bangsa jin teu katalian ku jirim tapi sapanjang rerejengan geuning rupa nyai teh anger gelis andalemi
matak geget hate engkang. Ngadangu kasauran carogena kitu, Nyai Putri emut baik ngagelenyu pok ngawaler. Betku abong teuing. Gamparan mah ngageremet baik manah teh. Panginten saur gamparan, najan nya maneh geulis, tapi eta mah ukur geulis na jejeunan. Geulis mamalihan, nusa nya namah boa. Mana rupi abdi anu sayaktosna. Gamparan mah puguh manusa, sanaos linggih di alam kajinan, raos mah ngancik dina rasa manusa. Gamparan manusa mah dipaparin wujud nu baku. Demi bangsa jin mah sanes kitu. Wujud lahir teh teu anger, tapi rumut kana batina. Di bangsa manusa mah aya lahirna awon, batina geulis. Ari di bangsa jin mah teu tiasa kitu. Mun batina awon, lahirna ge moal teu kitu. Sabalikna mun batina mulus, nya lahirna ge mulus. Upami hate abdi kotor gamparan, moal tiasa disumput-sumput, nya abdi ge janten genderewo. Takebat sasauranana kaburu digabruk ku carogena. Nyai mah geulis lahir batina, matak engkang tepi kalugay ti patapaan oge. Gamparan mah geuning ngalika tepangawitan mah sim abdi di parancahan disangka jurig nyiliwuri. Tembal Putri rumaos panon engkangna meureun keur lamur. Saurna bari gumuceng. Tuluy nama kajadian seperti biasana antara anu silih dikageutkeun. Lami anjeunna di alam kajinan teh pada melanana babakuna nya ngawuruk bag-bagan kamuliaan hirup nurutkeun ugeran anu diulangkeun ku Kangjeng Rasul. Laki rabina runtut rawut papada satia satuhu kaparengkeun kagungan turunan istri pameget. Nu istri kakasihna Raden Ajeng Endang Kancana, nu pameget Arya Surya Kancana. Sanajan geus lila betah bumetah sareng nu jadi putra garwa, tapi anjeunna osok bae. Aya rasa emut ka lembur, emut ka ibu ramana. Anjeunna ngaraos parantos sono hayang tepang jeung papada manusa. Osok sering anjeunna ngumbar paninengan, tantu bae akhirna mah katangen kudu jadi geureha. Sarta kasurtieun naon anu jadi manah anjeunna. Dina hiji mangsa Nyi Putri sasauran kieu. Gamparan ulah jadi mana? Da kusim abdi ge parantos ka emut, tangtos bae gamparan teh moal nya betah saenang-enang di dieu. Gamparan teh tangtos palai tepang sareng papada manusa. Kapan gamparan ngadon angkat ka pucuk agung oge tina palai uninga kasalira. Palai dugi kana martabat kamanusaan. Salami gamparan linggih di dieu, tebih ti alam kamanusaan. Sadidinten pagiling-gisik sareng bangsa jin. Manawi gamparan langkung paos, kumaha babandinganana antawis bangsa manusia sareng bangsa jin. Kukitu teh manawi tiasa janten raratan kanu salami ieu dipilari ku gamparan. Ayeuna mah saumpami bade angka nyanggakeun kana kumaha pangersa, sim abdi mah tangtos ngiringan. Madangu kasauran Nyi Putri kitu anjeunna ngaraos kagagas. Sok sanajan kitu beuki diemutan beuki karaos leresna kasauran geureha teh. Tapi ngadangu kasauran Nyi Putri sakitu leahna anjeunna ngaraos abot. Hiji dinten anjeunna ngalahir ka geurehanna. Nyai kasauran nyai teh ku akang geus dibeuweung diutahkeun. Nya engkang teh teu hade lali ka Purwadaksina. Engkang teh kudu balik ka alam kamanusaan. Najan komo bae berat kudu papisah jeung nyai ka barudak. Tapi hate engkang geus gilig. Engkang leuwih hade aya di alam kamanusaan. Sim abdi mah sejang ngiringan kana pangersa. Geuning nyai mah siga teu berat ieu rek paturai teh. Anggur ngajurung-jurung. Aduh gamparan, piraku deui nanging kamuliaan gamparan langkung awis manan kaberat hate sim abdi. Manah nyai teh mulia pisan, tapi naha mana tiis teuing. Manah nyai teh mulia pisan,
Tapi naha manati isteuing, naha seuneu birahi anu bihari teh geus diceos. Gamparan jin mah didamelna tina seuneu, kumaha diceosna, panginten matak pareum sadayana. Seuneu birahi mah ruhai bae, mun ngahaja di ruangan dina hate abdi. Piajangeun bilih gamparan milih leungkeun. Da ngan kang bae nu ti belah teh, ari nyai mah puguh ratu, teu pantes nembongan ka sono nya. Ayeuna sasaurang kitu sote, engke mah gamparan lali, da kagungan gentosna, anu geulis, anu baris jadi ibuna para dalem. Sim abdi mah ngarumaoskeun maneh, kuriak bae disangka juri nyiliburi. Ah, nyai, nah urang teh anggur silih esek-esekeun. Nyai teh bojo engkang salaki nyai, kitu keur saneng-nengna oge. Leres kitu pisan gamparan, hate abdi moal robih, kitu mungguh hate bangsa abdi mah. Mangga tingali nah abdi aya robahna, waktos gambaran ningali kasim abdi dina pucuk batu agung. Anjeunna neuteup manileleb ka Ji Putri. Jaladri anu umpalan, jaladri biru anger keneh ngagenclang dina soca geureuhana. Piraku kalinglap, kapan eta teh sarengenge anu ngahibaran manahna. Putra Arya Wangsagoparana teteg manah, anjeunna geus aya deui dina pangcalikanana anu biasa. Batu demprak di Gunung Cadas, jung ngadeg, nyawang ka sakuriling bungking, lapat-lapat kasawang alam karamean anu kedah disorang ku anjeunna. Aing teh lain ngan ukur incuna Sunan Ciburang, lain ukur anakna Wangsagoparana. Aing teh wiratanu datar, hate aing geus teteg, suku aing geus panceg, ngadeg dina tangtungan sorangan. Aing geus sanggup manggul kewajiban, sabab lelemahna ayeuna mah geus sadia, nyaeta martabat aing sorangan. Tidinya wiratanu datar lungsur ka sagara herang. Tidinya anjeunna garwaan sarta pareng nurunkeun rundayan, rejeng ngalih nyandak balad. Ngababakan dina tanah miring sisi Citarum. Tidinya ngalih deui ngababakan ka Cijagang dugi ka pupusna. Di Ropea tina Jajaten ninggang papasten kenging Yus Rosdiana. Biasa upina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.